Aduh besti, balik gawe tadi disambut banjir sapotong tuluy nyieun gorengan nikat katutung kieu dituluykeun we ngagoreng jengkol nyieun pamanas letahna ku si Baginda. Sabenerna mah geus teu aneh deui besti, lamun hujan teh pasti we banjir sapotong modelan kieu, asana mah paur ngan kalilaan-kalilaan mah geus biasa. Ieu teh mentak budal ka jalan teh solokana leutik besti, lain dihaja, damun dihaja mah saha nu hayang cai modelan kieu ka deukeut imah nya komo ni ka hareupeun dapur kieu mah. Tah lamun ieu mah gigireun kamar besti, cai meni kos aek banjir bandangnya geus we urang tinggalkeun ka dapur pinah da ieu teh lapar beuteung mah besti. Pas ditempo teh si sanguna teh garing besti, heueuh bakat kulila teuing dicolokkeun dina mejikom kateun ka garing kieu. Geus asupkeun kana plastik besti eta mah milik hayam. Tuluy we nyiuk di dina emberna ieu teh mahi lah saliter oge jang poe ayeuna mah. Heueuh besti, ulah poho di kumaha heula di caian da moal asak lamun beas sungkul diasupkeun kana mejikom mah ek dicolokkeun teh aya casan. Meni nyarolok kabeh eta casan bestinya bakat kuloba teuing meureun HP Allah kur 2 siki ge HP-na dituluykeun muka kulkas pas dibukakeun teh aya trigari. Geus besti urang pinah ka dapur lah nempokeun deui kulkas kosong mun asa hariwang ai nempo kulkas kosong tengke di we urang isian cetrekeun komporna tadina maek ngahaneutkeun lauk asin pek teh si Baginda hayang ngagoreng cau heula nya geus we ngagoreng lacau ieu teh aya sesa minyak diasupkeun we kana botolna. Ari ngisikeun minyak kana botol teh sok was-wasieun bae besti nya minyak teh keur mahal ayeuna teh. Niatna mah besti ieu teh dirapetkeun deui make garpu panas da anger we teu bisa geus we lah sabisa-bisa nanya mun rapat nya syukur teu makajen urang simpen asup kana rak cicing di dinya na jero rak. Tah meureunan besti geus panas minyakna urang asup-asupkeun we si cau teh. Heueuh besti ulah gede-gede teuing bisi moal asak lah leutik we kitu ameh mah hilobaaneun. Ditungguan lila teu ditungguan sieun tutung besti ieu teh dibalik-balikeun heula we karak we ditinggalkeun ka mana cenah ka belah dieu ieu teh ngalayahkeun budak galing besti. Niatna mah besti arek dibenahan kakah ngajerit geus we lah urang tinggalkeun urang ngangkat ieu cau geus asak meureunan warnana coklat ieu teh garing lah besti anggap we asaknya. Ari anu asak simpen belah ditu ayeuna mah urang celup-celupkeun di we nu ieu aya sesana saeutik digoreng kabehnya nya besti lamun diengke-engke mah supkeun kana piring besti urang nyaneut heula ditinggalkeun nyaneut teh tutung ieu teh kumaha ngeunah keneh moal besti ari geus tutung model kieu angkat teh lah geus asak meureunan tuluy ieu teh ngahaneutkeun sayur si Baginda. Ari dititahna mah daekan besti ngan kitu cenah ulah loba teuing di video arera kajeun atuh karak saeutik mah nya besti. Tuluy urang mulah sara jengkol heula besti dibagi dua kieu atuh kudu dipesekan lah kege digoreng caroplok sorangan si cangkangna teh. Sabari meulahan jengkol teh sabari mikir besti heueuh kumaha carana eta si Baginda meh asup video deui aya alasan sina nyieun sambel we ieu teh. Anger besti arek nyieun sambel teh pangasupkeun uyah mecina cenah besi kurang da mungeun asup video teh besti ieu teh sabari dipaksa. Cenah ulah loba teuing besti henteu ieu ge kur sapotong sirah jeung leungeunna tapi ulah loba omongnya besti tuluykeun we ieu goreng jengkolna geus asak mah tinggal diangkat sok we ka belah dinya minyakna pinahkeun da arek ngahaneutkeun teri. Pas diilik-ilik si teri teh lamun dihaneutkeun warna hideung ting ngeunah ting teu penting mah aya deungeun sangujang ayeuna besti ieu jengkolna ge ulah poho diuyahan. Nah cenah kudu diuyahan pan heueuh besti lamun teu diuyahan mah moal karasa